Daek teh jadi pamajikan orang gitu kuno bogoh teh. Nah alim da abi mah sakola keneh. Nah, kalau ibu dako sekolah kene atuh nyamolaikeun atuh. Cek salakina teh atuh engke we kawinna mah balik sakola gitu. Aduh. Kumaha pamikiranna na eta? Sarua polos napaan si awewe jeung lalakina teh. Jeung kabogohna teh. Heeh. Ya lo bisa gitu. Ayo cuang kawin. Ulah waka ada abi mah sakola keneh gitu cek awewena teh. Heeh. Atuh cek lalakina nya moal ayeuna engke balik sakola gitu. Kan bener kan. Ai. Kitu-kitu teuing. Jadi eta anu disebut harfiah. Harfiah teh nu kitu. Kita lamun ka jalma nu harfiah ulah sekali-kali make paribasa. Bener. Itu berlaku batunya paribasa. Yang diburuhan naon lah abi mah rokok sabatang ge wios gitu. Bahkan saya sabatangan. Aduh. Ampun. Tobat. Beda jeung nu apal kana sarkas. Sarkas mah kan kadang-kadang maknana bahkan ironis. Sarkasme. Kadang-kadang bermakna sebaliknya, sarua jeung ironi. Sarkasme.